Wilujeng siang sareng Abdi Andina Dulistiana bade panganyarna ngeunaan Rafael Alun toko bisnis anu samemehna kalibet dina kasus suap. Rafael Alun anu samemehna katelah salah sahiji pangusaha sukses di industri properti balik deui jadi sorotan sanggeus katewak dina kasus tindak pidana pencucian duit. Komisi Pemberantas Korupsi ngumumkeun yen Rafael disangka kalibet dina transaksi keuangan curiga anu ngalibetkeun dana anu asalna tina hasil tindak pidana korupsi. Kasus ieu mangrupa kemekaran anyar sanggeus Rafael samemehna kalibet dina kasus suap anu oge ngalibetkeun sababaraha pajabat publik. Rafael disangka mere suap ka pejabat pikeun ngalancarkeun sababaraha proyek properti anu diurusna. Sanajan kitu sanggeus panalungtikan salajengna Komisi Pemberantas Korupsi manggihan bukti nu nunjuk ka kalakuan kriminal Rafael ngeunaan laundering duit. Komisi Pemberantas Korupsi ayeuna nuju ngalaksanakeun panelitian langkung seueur ngeunaan kasus TPPU ieu. Rafael Alun nyalira henteu masihan komentar resmi ngeunaan eta tuduhan. Lamun kabuktian kaliru, Rafael bisa nyang hareupan konsekuensi hukum sarius sarta nyang hareupan hukuman penjara serta danda anu ageung. Kami bakal teras-terasan nuturkeun kamajuan dina hal ieu sareng nyayogikeun informasi anu pangahirna. Tetep katawa kalawan kami pikeun update warta salajengna bersama saya Andina Dulistiana hatur nuhun sampai jumpa.